Kebek panon molotot pinarung baham celangap. Sumpah teu masa ngapungkeun foto kitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baraya Kang Has di mana wae ayana, insyaallah dina ieu waktos Kang Has seja ngadugikeun hiji carios pondok basa Sunda yasana Hendy Ahmad Sarip kalayan judul Cinta Mawa Mamala. Yang akan kesepuhan Duka kunaon poe ieu mah diajar teh asanah nai ti barana tang ka sakola hate geus teu puguh rarasaan. Jaba batur sabangku siga nu ngajauhan ngaleos we mun disamperkeun teh bangun nu keur ngemu ka keheul. Is, kadieu. Caluk guru BP nyari tanah rada tarik kebeg. Aya salah naon ari kuring. Cek keurentes bari nuturkeun nuju ka rohanganana. Is nyaho teu naon alasanna diangkir ka dieu? Talekna bari netep seukeut kana beungeut. Kuring ukur gideg. Puguh teu nyaho bari jeung teu rumasa geus ngalakukeun kesalahan nu ngabalukarkeun kuring diangkir. Kuring ukur celeumeut teu ngarti kana naon anu keur karandapan. Ningali pesemon kuring nu banget bingung, guru BP leuleuy nanya, Ari password Facebook eus saha deui nu ninga? aya naon kitu Pak? Mung abdi wungkul nu terang mah. Walon kuring keukeuh can surti. Janten ieu teh kenging eus atuh. Saurna bari nemongkeun foto dina akun Facebook kuring. Kebek panon molotot pinarung baham celangap. Sumpah teu rumasa ngapungkeun foto kitu. Ngan rumasa kungsi mere password ka penonton nu ayeuna geus jadi mantan. Cag baraya sakitu anu kapihatur carios pondok Cinta Mawa Mamala. Sahatah penonton mantan Neng Eis anu kantos dipasihan password Facebook Neng Eis. Ieu mah pasti Kang Agus ti saung Kadang Jati ieu mah gagal. Aduh hawatos deui Neng Eis diwiwirang ku Kang Agus. Hatur nuhun kana perhatosanana mugia katampi kalayan kabingahan. Kalayan dipungkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.